Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittifaq wa nahana 'anil iftiraqi wal ikhtilaf. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts li itmami makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi alladzina hum kan nujumi nairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tughfaru biha dzunub wa tuslahu biha al-qulub wa tanṭaliqu bihal unsub wa talinu bihal sunub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ya Rabbi bijahi nabikal mustafa wa rasulikal murtadha tahhir qulubana min kulli wasfi wa a'iduna an musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jama'ati wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilakut dzikri. Wa qala badul mufassirin, wa makna hilakut dzikri huwa majlisun aw makanun yudhkaru fihil halal wal haram. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal masyayikh, para guru, para ajengan, tokoh masyarakat, wabil khusus sesepuh di Masjid DKM Kampung Babakan, kersana Kang Haji sekeluarga nu sepuh nu anomna, teka kantun para syekhun al mukarram, para guru, para ajengan, kiai, ustad anu alhamdulillah biasa nampa hadir dina mafalah mubarakah nu mulia dina raga takdim wa takrim kana sasi diserokeun kurun dimirajkeun junjunan alam Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana ku barokah takdim ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing kasapaatan di dunia terutama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil ihtisar ibu waktu tamu 11. Jadi urang mah lamun geus jangkep sok eureun. Leres teh Bu. Komo dibere hujan kieu. Boro-boro morak keneh. Geus kolot ge ari dibere hujan mah sok daek nyereyeuh. Komo para kiai jeung para ustad tuh gawe. Da kaluang di Cijati di Teluk Agung akang kiai mah kabeh ge hampang birit. Teu bisa ngalah duit, teu bisa usaha, teu bisa bisnis, biritna teh kieu ngangkat. Tah, hampang birit gitu kan. Leresnya kan, hampang birit tah. Teu bisa ngalah duit, teu bisa usaha, anak mah genep gitu. Eta teh barokah hampang birit. Tah kitu kan hampang birit. Ibu, dunia urang teh alam dunia. Kehidupan manusia satu pertama lewat alam arwah. Di alam arwah disebutna yaumul misak. Hartosna dina perjanjian kapungkur sataacan ngadamel naon-naon saparatos Kangjeng Rasul cahaya didamel ku Allah, didamel roh
roh manusia sareng didamelna sadayanakan. Roh Nabi Adam, roh Siti Hawa, roh Mang Udin, Bi Mimin, roh Bi Aisyah, jeung roh Pak RT di alam arwah mah didamelna sareng sadayana. Dina kecap pangandika Allah ayat tuhal arwah, hei golongan roh kaula rek nanya ka maneh, alastu bi rabbikum. Nah aing teh pangeran sia, cek roh waktu sarita tos didamel pi presiden, pi RT, pi bangsakeun. Kumplit kabeh. Didamel pi kafireun, pi muslimin, pi munafikeun waktu harita ngajawabna serempak sami. Qalu bala syahid. Nah, roh nyarios leres Gusti abdi nyaksian bahwa Gusti teh pangeran abdi sadaya. Sami kan zaman roh mah didamelna bareng kabeh. Ngan kacek gubrag ka alam rahim ditangtukeun. Nabi Adam maka dunia pangpayuna, teras Siti Hawa tina iga wekasan Nabi Adam, teras Qabil sareng Iklimah, Habil sareng Labuda, jumlah turunan Nabi Adam putrana 40 hiji waktu sarita. Gubrag ka dieu tepi ka urang. Ngan urang mah digubragkeun ka dunia karahim teh paneuri mata kutet kan urang leutik. Lantaran kalau teuing di pabinihan kaluan pareko. Leres teh kan. Ari Nabi Adam mah ti zaman arwah juga gubrag ka dunia teh teu lami teuing matak bongsor Nabi Adam. Wadah. Teu wartos nah itu teh ngalaman. Beja ngan bejana dapat dipercaya, cek ulama disebut ala hadit tawatur, hartosna berita jeung cerita nu bisa dipercaya. Nabi Adam jangkungna teh 60 siku 60 meter 60 meter Bu, lebarna 15 meter, awakna kumaha gagaduhanan nya pasti badak da kudu saimbang. Ari urang mah ku sabab lami teuing di zaman arwah gubrag ka dunia teh kutet leutik teuing. Kaluang pare heubeul teuing di papinihan geus bukuan teu pati bener kingan ditanurkeun teh. Paling diberak ngalasirung, tah mudah-mudahan ngalasirung urang kan nya. Sing sirungan amin. Ibu ge sirungan anak incu balapak punya. Eta teh sirung sengeh. Hapunten Abah dunia. Hiji alam arwah, kedua alam rahim, katilu alam dunia. Tah urang teh keur dina fase katilu ayeuna teh tilu teh keur di alam dunia. Ceuk ulama dunia, kata dunia diambilna tina dua kata. Bahasa kitab mah ad-dunya mustaqun minal istiqoqoen, ceuk bahasa Arab. Dari kitab bahasa Arab nyalakan. Margi Quran bahasa Arab, Rasul urang Arab, bahasa ahli surga di mana tos lebet ka surga, ceuk kawal masur bahasa Arab kan. Bahudin di dunia takwa ka surga bakal bahasa Arab gitu. Ceuk Bahudin teh da urang teu bisa bahasa Arab aja asal ka surga pinter. Manismu gitu siapa namamu do geunah. Anak Udin bin Somad digerahan ke makan bahasa Arab asal urang ka surga. Hapunten dunia diambilna di tina dua kata. Hiji ad-dunya mustaqun minad dunu, dana yadnu dunuwan. Pan pesantren salapa kitu ngaosnakan. Dimulai jurniyah yaqulu imriti kailani alqiyah. Tampi ka balagona Johar Makun Sulamun Nawarok terus samsiah ukunul Jumat. Dina fikihna timulai nu alit Sulamun Najat, Sapina, Bahjatul Wasail, Sulam Munajat, Nihayatul Jen, Tuhfatul Muhtaj, jeung sur-sur kitab. Apunten hiji dunia mustaqun minad dunu, dana yadnu dunuwan. Hartosna dunu teh kehidupan relatif singkat, sakedap kan di dunia. Saur Rasul wa umur ummati fi akhir zaman baina sitin wa sab'ina sanah. Umur umat Rasul di akhir zaman teh
berkisar hirup di dunia antara 60 dugi ka 70 Pak. Ma 60 dugi ka 70. Bisi emak dijatah ku Allah 70, ayeuna 60 salapan, satahun deui tong dipantrang. Akan naon-naon deui. Satahun deui. Terus gayem. Jeung dokter ulah ngadar daging domba, dok setahun deui dahar. Naon tuh mah. Kan tenang lamun urang dijatah ku Allah 70 tahun, ayeuna geus 60 salapan 11 bulan. Nekro. Sabulan deui mak. Sok sing getol suat jeung naon. Hiji dunia teh dicanak tina dunung, hartosna dunung sing jelas kehidupan singkat. Cek nu lapar, keur lapar mah nu meunah teu naon Pak? Tuangnya. Sangu anyar ditumpangan daging hayam kampung dingina. Jadi peuteui meunang ngabeuleuh, coelkeun kana samal tarasi meledok. Kan kitu nya. Tuluy make ditumpangan ku pedak beureum. Belomo keteleungeun di maramo kos beko. Blom wareg. Beres dahar lalaki babu ku tangkal samsu. Aduh. Tangkal samsu jeung tangkal sampur pae. Di babu ku tangkal samsu ngagalineun asa disorangan dunia teh kan. Leres eta teh tuang teh nikmat sote kan nu wajar. Paling sapiring paling gemul 2 piring dunia mah. Da beak saboboko mah ripuh kemuriangan. Leres teh kan. Cek nu tunuh nu ngeunah di dunia mah heuai, nya heuai nu wajar. Ari heuaina 3 poe 3 peuting, baigon kos omas. Hejo. Kunaon emak eta waos teu angker, heuai emak teh tunuh ngeunah teuing. Ari 3 poe 3 peuting mah ripuh, heuai teu angkep-angkep. Eta engsel macet. Bawa ke rumah sakit omekeun engsel 6 juta. Jadi di dunia mah akan nu nikmat teh anu sakideung, heuai oge leres. Kitu. Cek jalmi sepuh tos damel di sawah petani capek awak carangkeul nu cangkeul mah nu ngeunah mah diparieskeun cangkeng leres teh paropot gegenah. Tapi nu ngeunah teh nu wajar diparieskeun tepi ka potong mah ripuh Pak. Artosna hiji dunia dicanak tina dunung, kehidupan relatif singkat. Kedua dunia dicanak tina dana yadenu daniatan. Hartosna daniah kehidupan nu hina. Teu anu mulia di dunia teh kan. Cek parawan geulis nu mulia mah urang cenah ustad. Mulia kumaha pipi tapi kaheran geulis. Bening pipi teh. Irung kumpungan tarang lancah menterangan pipi katun mirian. Boro-boro bujang aki-aki ge tapi ka sing korelet. Lamun aya laleur euteup na pipina tengah gebruk laleur ge misalah sukuna teh kulisnirna. Cenah pangherangna teh parawan. Coba neng geulis, neng miceun alias modal. Na sepi teh hek pas miceun teh pageuh tai teh diheujeunkeun abdi bade naraos. Ari kokotor tina bijil tina bujur nu bijil teh pageuh. Nanu robahna jadi beungeut goreng. Coba sok lamun parawan geulis bebeakan pas modal taina pageuh gemep teu kan pamunteunna teh. Leres teu kan geulisna aya keneh teu Bu. Cek abdi teu kaharti na kunaon anu bujur tina kaluar tina kokotor pageuh teh bujur. Tina bujur teh anu goreng nang jadi beungeut. Da kuduna ge bener goreng pati teh bujur deukeut jeung eta. Ternyata kan kagelisan kakasepan entong waka dibebeutkeun beungeut kana aspal. Tong waka dirajetkeun kakarek bujur nu kaluar pageuh begitu ngaheujeun. Nah, anda beungeut teh kos bujur beruk ditinggal ditinggalna. Gedon eta sineng teh gemep kitu nu geulis teh kitu kan. Ieu hartosna kehidupan nu hina ku sababihina melalui momen Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang bayangkeun kan urang menuju alam barzah da urang geus kolot dunia tos berkiriweuh anyar keneh sababaraha sasih ka pengker Cianjur gempa leres teu kan gederan nepi ka urang
Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Warung Konang, termasuk Cilaku. Ya Allah, Rabbana karim. Cikeneh anyar keneh di luar negeri, Turki, Libanon, Suriah, 7, sekian ngabebes kan. Wah, cenah dibabakan moal sudah ayeuna teu. Bunga-bunga ke mah boa. Cenah kahayang mah ulah, da urang Cianjur kahayang ulah. Cenah da baruna eta mah jelema teu baraleg. Kang, daerah Benyot pesantren. Gasol pesantren mebes. Ya Allah, Rabbana karim. Hartosna evaluasi diri bahwa orang di dunia mualami berarti begitu menuju pibalikeun akhirat teh kedah gaduh bekal. Lamun orang ti kadobana bade berangkat ka Cianjur kedah gaduh bekal kedah gaduh bekal. Ti kadobana ka Cianjur nyanak artos 500 cukup. Naon sababna? Jarak tempuh ti kadobana ka Cianjur caket. Minggu kedua orang berangkat liar di Kadupana ka Cirebon, perbatasan Jawa Tengah. 500 pp cekap malah moal. Naon sababna? Jarak tempuh di Kadupana ka Cirebon pp beuki jauh. Minggu katilu di Kadupana kurang berangkat jarah ka Walisongo tur. Ka Walisongo Jawa Tengah, Jawa Timur tepi ka Madura. Lamun nyanak artis 1 juta kang cukup moal eta modal. Moal naon sababna? Jarak tempuh semakin jauh. Dirodah ku Allah biasa berangkat ka tanah suci. Nyanak bekel 3 juta cekap moal kang. Moal naon sababna? Ti kadupana ka Makkah Jazirah Arabia beuki jauh. Hartosna perjalanan orang semakin jauh maka dituntut bekal terus semakin badan. Kantenan orang balik ke akhirat, jauh nanti. Ke alam kubur, ke alam barzah, ke alam akhirat jauh kebeakan. Begitu ke jalmi roh keluar tina jasad akan momen Isra. Kembali upami ngabas Isra sareng Mi'raj kan nu pokok Isra Mi'raj Rasul. Pertama Kangjeng Rasul Isra mapah wengi ti haram di Mekah ka Masjid Aqsa di Baitul Muqaddas Palestina. Di Palestina naik kali kahiji, kadua, katujuh rob mustawan Sidratul Muntaha hasil oleh-oleh nu pokok salat 50 waktu kebijakan jadi 5 waktu. Isra Mi'raj Rasul mah ngahasilkeun oleh-oleh keur urang eta nu pokok Isra Mi'raj Rasul. Kadua aya jalmi nu Isra Mi'raj. Nu kadua mah nu Isra Mi'raj mah teu sabadag Rasul, jauh jeung Rasul mah. Saha? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa Isra ti kota Madian ka Gunung Tursina, ti Gunung Tursina naik ka gunungna itu Isra Mi'raj Nabi Musa. Cetek eta mah. Katilu aya nu Isra Mi'raj teh para wali, para kakasih Allah. Wali nujaba nukoba autad abdal imamen haromen kutbul gawas. Para wali kang Isra Mi'rajna roh humpul mangkat naik ka langit kahiji kadua rohna. Tah urang mah urang ngabas Isra Mi'raj urang kan bisi kaburu maotnya. Urang we da urang nu raja panana ge sejarah Rasul nu geus hafal. Nu nyaho mah nu teu hafal lepeng we. Ajengan Ustad aris Isra Mi'raj urang kumaha ayeuna? Urang Isra dimulai lahir, ti lahir menjadi indung isrokan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tepi ka umur baleg. Cek sapina lalaki di mana umur nu baheula mencapai umur 14 tahun mun ku umur. Atanapi ku kaluar sperma, mangka eta lalaki dihukuman baleg. Mun istri ku Yuswa istri parawan 8 tahun lamun ku Yuswa atanapi ku kaluar hen eta istri tos baleg. Tah berangkat na Isra Mi'raj jalmi mah teu nyakan dimulai urang baleg 14 tahun 15 tahun Isra. Hartosna Isra menjalani kehidupan dunia, diatur dunia urang, dimulai bab salat, bab puasa, bab ngobrol.
akang hapunten aturan agama lain sebatas ibadah unggul. Sabadak Imam Ghazali karangan luar biasa. Ihya Ulumuddin 4 jilid bedegul disarahan ku Imam Jabidi Ittihab Sadatul Muttaqin 10 jilid bedegul disarahan deui ku ulama Imam Ghazali ulama badang ahli tasawuf juhud tapi anjeunna teu anti dunia kan isi di urang nu juhud anti dunia teu Imam Ghazali ngatur tentang ekonomi, tentang pabrik. Imam Ghazali nyetuskeun dina karangan Imam Ghazali ibu aya bahasa kieu saur Imam Ghazali mayuhimmu lil ummah setiap perkara nu dipikabutuh ku umat manusia huwa fardul kifayah eta perkara hukumna fardu kifayah sapertos urang nyolatan mayit di dia dibabakan nyolatan lan nyolatan ka mayit kan nyolatan dari ditu mah sok riweuh nu paling ter kan mun ditanya teh ajengan di mana geus nyolatan mayit jenazah nah da di komen keneh kan atuh meureun ustad nyolatanna mayit teh kos sejadah disolatan aya nu kitu kan nu paling ter Malik nate meureun cenah ustad lain nyolatan nyolatkeun cenah anu kitu bahasana kan abdi ge Malik lamun nyolatkeun cik abdi berarti mah itu ditangtungkeun sia disolatkeun ayo ari ka bahasa urang nyolatan salah mah maneh ge nyolatkeun salah berarti mah itu ditangtungkeun kudu kumaha tuh cek abdi bahasa mah tong riweuhkan bahasa mah kumaha di tempat masing-masing lamun di urang bahasana nyolatan atos bae nyolatan lamun di hiji daerah bahasana nyolatin atos bae nyolatin tong sok liweuh li annal qiraata sunnatun muttabaah sabab babacaan pagawean tuturut muning palidalika paku alwarid bahasa mah tuturkeun kana geus biasa di daerah urang mun di urang nyolatan atos bae nyolatan kitu-kitu keneh nyolatan paes eta nyolatkeun modal nyolatan gocengnya kan lamun kabagean keur alus nasib da ieu mah pan sawareh tempat teh geus ngaraek pep mayit teh kan ngalongok kumpul nu beunghar bari bageur alus nasib urang apa lumayan teh 20.000 mah biji da teh karek ngalongok can innalillahi ngeuretan boeh eta teh lamun alus nasib gocap ngeuretan kumpul kumaha manan mayit kumah mayitna mun mayitna bagor utuhnya paling cepet mun mayitna rada bulukan 150 200 lamun mayitna buyata aneh noy eta mah nego di ditu ustad panguruskeun mayit abah abdi rama abdi mana mayitna ditinggali teh mumutan waduh loba arwah wani piro kiai ingat naraekeun mah da abdi mah tarang ngurus tara eta aya nu kitu henteu kangan cenah bejana kareueut kembalikan aturan Islam henteu pendek lain bab akidah hungkul lain bab salat hungkul Imam Ghazali mayuhimmu lil ummah huwa fardhu kifayah setiap perkara nu dibutuhkeun ku manusia itu hukumna fardhu kifayah urang seueur pangabutuh bu syukur dicontohan ku Imam Ghazali dina karanganana kamasnain masnain teh perindustrian ngadamel motor urang pada liar butuh motor kah butuh da ayeuna mah lamun liar teu make motor teh saban geureuh edan si eta nangan batu bensin gitu oh saban geureuh jeung urang emong ya kan motor mobil butuh kamasnain perindustrian begitu orang pabrik pemerintah ngadamel industri itu hukumna fardhu kifayah sabab mobil motor jeung nu sanes urang butuh Imam Ghazali diperhitungkeun kaduana cek Imam Ghazali wahya katin pertenunan tekstil urang netepan pada sok salat sanes diatur salatna komo ajengan anu pas mukim di hiji tempat mitoha ajengan keur penerus wayahna we jang
Pangna bapak narik minantu santri teh butuh keur penerus. Da bapak teu boga anak ngan hiji-hijina awewe parawan matak dibikeun ka ujang teh hayang penerus wayahna ujang jadi imam jumaah ayeuna. Siap Bang. Wah, kajengan anu Ustaz. Surgul ka hareup. Wah, murok. Samping teu kohok ngan logor sampingna teh aneh. Abdi neangan ka mana-mana neangan sarung ka Bandung teu mangih anu pas eta kan. Cetepa aya sarung tuh syukur menambah BHS naon. Ieu abdi mah hoyong nu pas teh sarung tadi. Mana aya sarung nu pas eueuh logor kabeh teh. Cek abdi teh aya di ditu mah sarung nu pas. Beuli ku urang sarung naon cenah jang? Sarung angol pas. Ulah sarung kabeh eta. Datang ka hareup. Samping diangoh henteu kohok ngan di jero teu make sontok. Usalli fardal jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allah mulai hamdana Allah tapi karena akbar dibarengan dina hate kos juta in fardiyah urang ngamaksud salat jumaah 2 rakaat fardu kana Allah dimulai hamdana Allah tapi karena akbar hate keluar kan sumut nyebutkeun Allah akbar hate bareng sejak kaula salat jumaah 2 rakaat jadi imam fardu kan bray. Oh babacaan pasehat keur mageunahkeun hayang kapake ku mitoha emeh namahan salah hate urang hese kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek mitoha si hujan. Gini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kapake moal ku mitoha ieu. Sungut mak kitu hate mapan. Ar-Rahmanir-Rahim. Mun kapake bangunna teh sawah namahan. Motor ditamah bangun teh. Malik yaumiddin ngan kacek pamajikan aduh teu bisa ngolobi toha pan hate urang kitu kan nya lamun urang keur usul makaya hate teh kana pare ihdinas siratal mustaqim duh pare teh mahal enak 100 kan nya ka aing saeutik boga pare teh pan kitu urang mah nya kan nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamari ngajual saeutik dengan seukur 2 ton sekian juta pamajikan ngadat ku hayang meuli emas aduh aing ihdinas siratal mustaqim aya ketan nyelapah ku aing keur kana mora deuh eta hate ka manakara ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyanung ge ku aing eta sumut macapati hate mah ka mana Kang pan kitu salat urang sanes. Allahu Akbar beres hayang kapal amin cuk dia mah hayang kapal moal aing maca Yasin dibaca na ge ka Ustaz Anom hayang kapal Yasin wal Qur'anil hakim innaka minal mursalin ala siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu sabar ya mah amin cuk dia mah mitoha bural muncul gitu kan nah minantu aing amin 2 kali hayang kapake ngan jadi lolos rem nomor teu sadar keneh cek Ustaz Ano nu jadi imam di mana amin mah nya surat ka itu nya saperingis waladulin pasti amin ieu geus amin berarti surat teu sadar salah moal maca surat Bismillahirrahmanirrahim itu mah geus melong di tukang imam keluk jadi bismillah deui kunaon Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna wa la ana a'budu wa la dallin jamaah kolot aktif amin budak marang make deui amin deui eta mitoha di tukang aduh kacau saya boga penerus teh aing kawirangan kakarek kawirangan tapi kaki istilah kali amin sadar aing kudu ruku pas ruku tarik teuing garuas disentakan amin ku budak mara di tukang ruku Allahu Akbar waek teh bujurna sobek sampingna sobek pan teu make sontok di jero nabu pas ruku rawas teuing tarik disentakan amin 3 kali anu deuyan di amin deui tarik teuing waek teh bujur pas bujur samping kohok batalkeun atau netepan
ketika bujur samping pas bujur sobek ari bujur teh pas orat. Sementara sebagian syarat sahna salat wajib ketutupan orat. Ari pas bujur sobek eta mitoha nalekeun bagoy. Eta bujur minanda juga geunuh. Oingan anak aing atuh teu pati cenghan. Batalkeun tong kang netepana eta. Lan batalkeun sabab kebuka batalkeun tong kang. Batalkeun tong kang. Oh itu. Batalkeun tong kang. Makan tong pun kebuka orat. Tah ieu perluna ilmu kan ketika seorang imam terjadi sembil gitu pas ruku tarik teuing samping tadi nama teu sobek pas ruku sobek pas bujur teh orat ceuk Syekh Amin ceuk Syekh Nawawi asal buru-buru ditutupan secara refleks teu kudu dibatalkeun ruku teh kieu plek nya sobek plek teh kieu subhanarabbiyal azim kieu sebelah ngelepas tah nan budak moral refleks nyokot HP wah momen terbaik ya. Wah ini video 5 durasi sebarkeun ka grup alhamdulillah aing jumaah ayeuna di imaman ku monyet jeung koleun ceuk aturan fikih asal buru-buru ditutupan teu kudu dibatalkeun kieu bae iktidal kieu sabelah kan kieu sabelah sami Allah rabbana jalla alhamdulillah pas rek sujud kieu cek ngan begitu sujud hapunten anggahota sujud nu 7 wajib ku dianguk sadayana cenah ustaz eta lamun kencak pake nutupan bujur nu kohok samping teh meureun nyemplong paduli da mah bisa rujuk ditukar ngan ulah lami teuing sujudna bisi mitoha heulaan hayang eces tadi teh asa can jelas bentuk teh hejo na teh bujur pas sujud anggahota ulah lami teuing sujudna bi qadri subhanallah tak deui diuk antara sujud kieu deui rabbik firli warhamni sujud pake deui cengkat teu jadi masalah cek Syekh Amin asal buru-buru ditutup yuktafaru bid dawam mala yuktafaru bil ibtida ketika maca fikih kada jeung usul fikih naon pangna dimenangkeun asal buru-buru ditutupan sabab kohokna samping teh di tengah sholat keur waktu sholat dan memeh sholat mah henteu kohok memeh sholatna teu kohokna di jero sholat berarti kohokna di tengah sholat yuktafaru bid dawam dihampura kohok samping di waktu sholat asal buru-buru ditutupan malah yuktafaru bil ibtida teu dihampura kohok samping lamun kohokna ti memeh sholat sepertos abah tukang udud sinyang kohok teu make sontok memeh sholat samping geus kohok eta mah kajeun ditutupan kang teu meunang sabab kohokna ti awal sholat incu hayang lato-lato usum lato-lato di mana-mana ayeuna eta bupati lato-lato kieu minta ka indung bapana mah bapak minta lato-lato teu boga duit ujang emak jeung bapak teh tuh ke aki maneh mah geus ngajual pare loba duitna cik penta lato-lato nomor sabaraha nyamperkeun akina keur salat sujud mana abah teh oh itu keur sujud bari geus kolot atuh meureunnya samping mah teu kohok teu make sontok eta lato-latona ngaburaing budak teh teh nyaho meureun lato-lato teh kumaha cenah cek babaturna nu ngagayot tua eta lato-lato eta antapara ada teh kuat hayang lato-lato ada ngageuingkeun abah keur salat minta duit geuning abah ge sing dibogeun lato-lato eta disingkabkeun sampingna mangkana keur sujud digusur geuning abah mah lato-latona kieu nya geuning rek buluan dan babaturan urang mah hejo jarongna di bedok naon pageuh talina di mana didudut jumpal di aki-aki kukusekan akang lamun jelema keur salat aki-aki keur salat disingkapkeun sampingna ku incu tepika kabuka bujur orat asal buru-buru ditutupan teu jadi masalah asal refleks tadi teh acara tadi sabab kabuka oratna keur waktu salat yuktafaru bid dawam ma la yuktafaru bil ibtida kembalikan
ma yuhimmu lil ummah huwa fardul kifayah kamasna'in wa hiyakatin wa tibin wa hisabin wa siyasatin. Setiap perkara nu dipikabutuh umat manusia itu hukumna fardhu kifayah kamasna'in seperti tadi perindustrian, motor, garpu, pacul, jalmi ngadamel pacul, jalmi ngadamel garpu, itu hukumna fardhu kifayah sabab petani butuheun. Jadi ganjaran kan lamun jeung ilmu. Wahyakatin pertenunan tekstil urang salat kudu katutupan orat, ari nutupan orat kedah syariat nganggo sinyang nganggo sontok di jerona. Saya namakan lamun netepannya asli Isra Mi'raj. Jadi angean di angukura teh sing seueur emeh jadi hisaban di akhirat jadi saksi. Terus buku ari solendang masuna. Ulah rame, cenah cek sawareh belah katuhu solendang teh wae. Cek sawareh belah kenca sabodo. Mata kabin daripada parasya sok di tengah kieu. Cek hiji kiai belah kenca cenah kang solendang tah aing aya. Cek nu hiji katuhu tah aya, mata kaman kieu kunekeun. Mana teh teuing. Sunat ieu di katuhu cek hadis fikih upami di kenca cek ulama tasawuf. Cek ulama tasawuf lamun urang nganggo solendang sunat di kenca. Pangna sunat di kenca margi dina awak urang aya satu latifah. Latifatil qalbi disebutna. Latifah manusia sarena 7. Latifatil qalbi lelemutan hate. Posisina aya hanapeun nen palihanap. Hanapeun susu palihanap sadayana. Latifatil qalbi. Kadua latifatir ruh hanapeun susu belah katuhu. Katilu latifatus sir luhureun susu belah kenca. Nomor kaopat latifatul khafi luhureun susu belah katuhu. Nomor kalima latifatul ahfa di tengah dada. Nomor kagenep latifatul nafas kadir. Nomor katujuh latifatul qalbiyah seluruh badan. Numawi cek ulama tasawuf lamun urang nganggo solendang sunat palih kenca tapaul hate supaya katutupan ku solendang. Bisi urang keur salat loba setan nu asup tapaul sugane katutupan sunat. Eta ge mangga teh teuing. Henteu sabodo cek ulama lamun urang netepan kedah sagala dianggo cenah. Dilebot nganggo sonto emeh jadi saksi di akhirat. Teras nganggo sinyang. Terus nganggo sinyang saya nama nganggo tol 3 lapis lah. Sonto sarung tol saya nama. Itu sunat. Terus make tol emeh gawe puguh ari kaos oblong mah di jero. Ngotok mau jas. Make jas. Geus make jas. Buludan sirah kus baygon. Oh. Kita jeung barudak edan kita supa maju cenah. Bae da sunat buludan disebutna ieu mah amamah kan. Upami dina sirah mah amamah sorban. Upami ieu mah disebutna rida, ieu mah solendang. Tilu bahasana. Aya rida solendang, aya amamah sorban dina mastaka, aya toelasan. Toelasan mah kukudung sapertos istri ditiung. Maulana Habib Lutfi sering ngau kudung gitu. Abu ya uci turutu si Tangerang sok ngau kudung itu disebut toelasan. Sunat. Nah, lamun urang netepan cenah gitu nganggo solendang dina tatak, ngau amamah dina mastaka, teras ganggo toelasan kudung. Dan kacek meureun kudu jelema nu pasnya. Ari teu pas mah masyarakat biasa kok edah. Di mana ieu cenah aya syekh. Tuh, kita kumpul jadi wangkong nanti. Can munasabah. Ya Allah Rabbana Karim. Wahyakatin pertenunan fardhu kifayah. Watibin ilmu medis kedokteran itu dibutuhkan ke masyarakat fardhu kifayah. Wahisabin ilmu perhitungan, matematika, aljabar, logaritma, pecahan terkecil, perga terbesar itu hukumnya fardhu kifayah. Sabab urang perlu kudu ngitung. Atau tu bisa ngitungna bahaya. Aki-aki nini hekmis kolot deh dibabakan tadi ngojek ke tubuh kayak itu jangan ngojek mereka inju kemana mah dari kadinya tak ke tubuh cakat eta di Juanda sabarang ngojek tidak jang cek budak morakeun bae ka kolot mah ibadah bae kumaha mah
ibadah we ka kolot mah cek sabaraha we ceban lah ka kolot kita ini ngadat mau ceban mahal mun 40.000 mah wae mau mahal naon mah mau mahal ceban mah mama nawar 40.000 tah erek teu 40.000 mah kuno saja keun bae cek tukang ojek mah ibadah he ka kolot lain salat kumpul ibadah ari mung ceban mah keun bae 40.000 tah itu ari ngojek sing soleh bawa eka tunggu bayar 40.000 nuhun jang maneh bagus bisa ditawar ngojek teh tadi minta ceban ku mah 40 gede ke ibadah he ka mah boga injun teh mah hek gedikeun injun mah ka budak soleh deuh nepi ka injun mah sabaraha ngojek bieu ti babakan bager budak si Asep eta nyai sa Asep mana babakan dinya cenah aya kumaha make bager asal nama ka mah teh minta ongkos teh ceban ngan ditawar sabaraha ditawar kumaha 40.000 teh bager si Asep wayahna maneh nyai kuday ka si Asep ari emak ieu teh ngimpi molor naon kitu ari ceuk mah ceban sabaraha ceban mah 10.000 paingan atuh nomo eta teh bodoh kan ari ku bodohna perhitungan katipu bae wa hisabin ilmu kantenan upami dina sistem paroid teu bisa ngitung ribut dina tirkah jeung bangsana wa hisabin perhitungan wa siasat termasuk ilmu siasat ilmu politik itu hukumna fardu kifayah dina agama ge kan teu nganggo politik jeung siasat mah moal sukses moal kedah aya siasat kedah aya cara contohna lamun teu nganggo siasat ajengan abdi kantos ngalaman kang kapungkur ngan can jadi kiai hareup mah keur Sukabumi keur masantren di Pasekon baru doyong wih di kota balanya di pasar pelita pas naangkot pahareup-hareupan angkot mah jeung ibu-ibu boga anak hiji di ais budakna teh di ais oroke meh ngan kacek akang kurang kota teh ari ieu sepan ngah ping-ping teh sepan ngah ping-ping ngais orok bari nyusuan orok ari urang pahareup-hareup jeung urang teh ya Allah ditempo dosa pangkangnya doraka red kaluhur red kahanapan dosa itu teh tadi tempo mumpung aya pangkangnya tungtuna kieu beureum sabelah panon teh nu hiji dipeureumpkeun nu hiji dibeuntakeun emeh naon ajengan emeh draw nu peureum sugan ka surga cenah nu melotot ka neraka teu make draw biasana kalawang tukang eta tukang nyugu tah bahasa lamun dipeureumpkeun sabelah ugi cekas ceuk ulama akan lamun urang ningali eta teh kan dosa pamungkarotan kudu bicara sanes man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi lamun urang ningali pamungkarotan pamaksiatan fal yughayyirhu biyadihi itu teh maksudna sok gunakeun kekuatan ieu keur pemerintah fal yughayyirhu biyadihi keur polisi keur abli keur lurah keur camat keur bupati keur gubernur jeung presiden margi gaduh kekuatan di negara lain keur kiai kuleungeun mah wa ilam yastati pabilisani lamun teu gaduh kekuatan secara resmi di negara da urang mah kiai jeung ustad nyarios coba lamun urang pahareup-hareupan kitu pan kudu dicaran dulu lamun ceuk urang neng eta ping-ping orat doraka susu bubur ayokan saya teh kan eta saya teh saya naon daerah batur bukeus ae so karupun angkot loba penumpang ceuk urang neng ping-ping orat doraka eta gagaduhan buburayotan nyusuan orok doraka saya awan bu nyaramna mah sae ngan lamun teu nganggo siasat ngaudirang baturkeun batur isieun angkot loba jelema lamun dikitukeun memang tugas agama sae ngan lamun urang teu nganggo siasat jadi kitu batur eraeun man ayyar akhul muslim tuhina bisuil khatimah lamun urang sok sanajan tujuan sae ka batur ka muka orat hareupeun urang di kieu neng tutupan orat doraka maksiat ngan batur jadi eraeun urang teh saolah ngawirang batur man ayyara akhul muslim tuhina bisuil khatimah jelma ngawirang batur muslim teu katobatan tina dosa mangka diwaris ku Allah maotna goreng tungtung mata ulah ngira-ngira batur
cenah ajengan pagi kudu cara maksiat nu mawi kedah ngosiasa supaya laukna herang caina herang laukna langsung gitu mah teh kene kumaha tuh carana kumaha cek urang carana nutup nyokot teh samsu sabatan nyokotna angkot hasupna sana poe engke eta ibu-ibu nu boga orang pan ngomong Pak punten rokok polusi pun anak paru-paru hapunten paru manjuk ketemu awewe ieu kahawatos pun anak paru-paru hapunten Pak cek urang geus kapancing awe neng putra neng kena paru-paru seueur dokterna dokter anak di Jebron dokter Johari obat tapi putra abdi si bungsu ieu daya dokterna ka mana bari nuduh ka anak kana calana pada itu teh meureun ngomong nah make kitu sada aing teh nyemplung pan itu tuh pan sorangan kan itu sebagian siasat jadi ulama-ulama pesantren ulama salaf seperti urang ahli sunnah wal jamaah nahdlatul ulama sistem terapi cara ngarake Habibana Habib Lutfi merambat kaluhurkan jadi penasihat presiden itu teh hayang mempertahankan agama ngan secara rapih terus kan dibagi janten tadi teh wasiasatin hukumna fardu kifayah kedah mangga cara satrasna akang kan urang bekel urang isra timuli balik nganggo aturan salat puasa munggah haji jeung bangsa terus nisab terakhir mi'raj urang teh naon mi'rajna urang mah mi'raj jalmi mukmin jalmi muslim mukminah muslimah lamun istri isra namah timuli balik tupi ka sakarat eta isra salat zakat mi'raj nama di mana urang kaluar roh tina jasad di mana urang pupus kaluar roh tina jasad dina mun-munan kan kaluar roh teh sapertos urang di lebetan roh ku Allah teh tina mun-munan begitu orok lahir tinggal mun-munan bu nyoy-nyoyan eta teh engal keneh tilas ngalebetkeun roh malaikat ka eta orok waktu 4 bulan matak begitu lahir teh mun-munan teh nyoy-nyoyan keneh tilas ngalebetkeun roh di mana orang pupus salama hirup di dunia sholat dilaksanakan puasa dilaksanakan zakat dilaksanakan jeung tatangga baraya saya tolak ilmu mereueuh sodakoh dipilampah jeung bangsana pupus kaluar roh dina jasad itu mi'raj urang naon mi'raj teh naik kumaha kitu ajengan naikna dicarioskeun ku Imam Abdul Wahab Asy'arani nasib urang ieu di mana aya jalmi mukmin nu soleh pupus kaluar roh tina mun-munanana jadi teh kaluar tina yakub dicanak ku malaikat roh urang teh kalangitkan dicanak ku malaikat sol-soil jasad urang digugulung dicengcerikan ku anak ku pamajikan tatangga baraya ngaleweh aduh bapak kumaha urang rupa-rupa leweh datangna baraya mah datang ke itu ngalayan roh urang mah keur ditaekeun ka langit ka asal jelema mukmin sok taroseun ka kasepuhan lamun murebkeun aya doa nu kieu teh Allah maftah abwaba sama liruhi nganu etanya hartosna Gusti muga dibukakeun lawang langit ke rohna si anu eta teh cek ulama roh jalmi mukmin nu pupus begitu keluar tina jasad lewat mun-munan diangkat ku Allah ka langit lewat malaikat sol-soil mi'raj urang dicanak roh urang teh ku malaikat sol-soil ka langit kahiji kakatrok di langit kahiji cek penjaga langit kahiji saha eta kaula sol-soil rek naon sol-soil kaula mawa roh Mang Haji Gopur minangkana Haji Gopur sengit cek malaikat ka amunna canak asup ka langit kahiji diparios di langit kahiji tentang sahadatna roh teh sahadatna cek ku malaikat sahadatna bener Abu Hasan Al-Asy'ari sareng Mansur Maturidi akidah ahli sunnah wal jamaah beres cek malaikat teh ieu mah Haji Gopur mah akidahna tauhidna roh ditaekeun ka langit kadua nu pupus teh di langit kadua diparios tentang salat cek ku malaikat kumaha salat Haji Gopur timuli balik beres nu ditinggalkeun di kodoan beres terus
anu salat di pidihan beres pan kitunya urang teh geuningan lamun urang mayit pupus man mata ingina kitab ya kitu sasa jelema pupus memeh pupus ninggalkeun salat 3 bulan tuluy-tuluy minangkana jalmi pupus memeh pupus udur ninggalkeun salat 3 bulan tuluy-tuluy cek leuk pupus ninggalkeun salat 3 bulan kumaha hukumna kumaha jalmi. Nah lamun eta jalmi ninggalkeun salat keur waktu di dunia teh beunghar jeung boga turunan saena kedah dipidyahan jeung dikodoan pangna kedah dipidyahan gabogeun dunia pangna kedah dikodoan bogeun anak turunan ulah perebut warisan bae. Kadua lamun jalmi pupus memeh pupus ninggalkeun salat 3 bulan tuluy-tuluy minangkana ngan kacek dunia mah teu boga turunna loba anak incu balatak ngalarti dunia mah teu gaduh koreh-koreh cok ceuk ulama eta salat nu 3 bulan teu kudu dipidyahan paling erek dikodoan ari ngodoan mayit kumaha kitu bae ceuk sapalih guru mah usolli fardhuhri kodoan ditarki salati abi jeung bang terus usolli fardhu asri kodoan ditarki salati abi lamun bapak urang di kodoanana ditarki salati abi arba jeung bangsana usolli fal maghrib kodoan ditarki salati abi salas jeung saterasna. Jadi lamun jalmi pupus memeh pupus ninggalkeun salat 3 bulan tuluy-tuluy dunia mah teu gaduh ngan anak turunan balata cenah kedah dikodoan keun bae teu dipidyahan kieu. Katilu lamun jalmi pupus memeh pupus contona ninggalkeun salat 3 bulan tuluy-tuluy eta mah berarti 3 bulan berasa kumaha eta mah contoh. Pas pupus anak turunan teu gaduh bojo ge teu gaduh ngan dunia mah loba. Ceuk ulama eta salat kudu dipidyahan. Nah pan bukan dunia teu kudu dikodoan. Nomor kaopat jalmi pupus memeh pupus udur ninggalkeun salat 3 bulan tuluy-tuluy eta jelema hirup sebatang kara teu boga turunan teu boga anak teu boga dunia mangka ceuk Syekh Jainuddin Al-Barbari lam tubdo walam tubda anhu eta jelema salatna teu kudu dikodoan teu kudu dipidyahan kodo ti mana da teu boga anak turunan pidyah ti mana pan teu boga dunia kumaha atuh pasrahkeun ka Allah da Allah nu gaduhna uihan deui roh jalmi mukmin nu pupus begitu pupus cenah ka langit kadua diparios salatna beres salatna roh dicanak deui ka langit katilu diparios langit tentang zakatna lamun bisa zakat tukang dagang zakat tijarohna zakat tanina zakat harta tukang emas zakat emasna langit katilu pariksa tentang zakat beres taekeun ka langit kaopat roh jalmi mukmin nu pupus di langit kaopat ditaros tentang puasa kitu bae sakubar Islam beres puasana canak eta roh ka langit kalima diparios tentang munggah haji lamun pernah munggah haji kumaha munggah hajina secara singkat beres munggah hajina roh jalmi mukmin canak ka langit kagenep di langit kagenep dipariksa ku malaikat kumaha ieu roh keur waktu di duniana alus teu ka indung bapakna hidmah teu ka kolotna ngahormat teu ka indung bapakna awas ulah dibalik ari jarah ka wali songo hayang barokah rezeki beri ari tutumul indung bapak teu nyaho oh bahaya nongok mah barokah mah di langit kagenep diparios teh ieu roh teh alus teu ka indung bapakna beres hade ka indung bapana ketika salah sakmen hampura ka kolot canak di roh ka langit katujuh ku malaikat soil di langit katujuh diparios teh kumaha ieu jelema keur waktu di duniana sok kudang tengah peuting tara sok istighfar tengah peuting tara pernah tahajud henteu peuting teh tah kedah diusahakeun kitu pernah tobat teu tengah peuting teh diriksa kumaha oh pernah beres tapi ka langit katujuh roh dibalikeun deui ka dunia lamina roh nu maot di langit kumaha lamina adusan awakan lamun jasad mayit diadusan ku ajengan nu ngadusan teh setengah jam mangka lamina roh di langit setengah jam lamun eta mayit na mayit jasad mayit dimanian ku tukang ngamanian teh sajam mangka lamina roh di langit sajam beres diadusan mayit dibungkus ku 3 lapis boe roh dibalikeun deui ditumpangkeun luhureun dada belah kenca teu dilebetkeun ka dilebetkeun grubuk udang
ditumpangkeun luhur dada belah kenca, jeroeun lapisan kue anu luareun lapisan kue anu jual. Geuning cenah teu menyul katanya ku udah roh atuh eta mah. Lain gagaduhan abah mah lato-lato di kayu. Da eta mah roh. Boro-boro roh kitu geus teu katempo. Nya. Tah begitu terus ditumpangkeun eta roh terus di langit ya jinu soleh ngadadana bakal ningali. Ieu nu ngalayat, ieu nu ceurik cenah ka masjid dina tepangkeun roh urang bakal ningali saha nu ngimaman, saha nu ngaduakeun, saha nu maca jeung bangsana. Alangkah gumahna Kang lamun urang pupus ngajolopong nu nyolatan mayit urang anak urang. Bahagia temen. Anu nalkinan urang begitu kubur anak urang, nu ngadoakeun minantu urang, anu maca yasin incu urang, tetap urang bungah bebeakan. Atawa henteu urang gada peurening anak urang kieu sing sae ka guru, sing sae ka ustad jeung ka ngajengan, begitu pupus ngajolopong di masjid urang bakal ningali. Beres di masjid cana ka kubur eta pirang urang keroh tadi. Cana ka makam golosorkeun ka jero kuburan, kasareun padong kubur. Rupu padung rapol mah cicep tanah urang tah kuminantu ku anak. Eta nya matak ya tukang mojokan gogong blok. Gue cenebahnya sing betah, doa sing betah. Pok nanti gitu, Gusti nasi kurang, gara-gara mata tong macam-macam di dunia. Lu gagah di dunia mata. Presiden atau gitu nasibnya saya, jenderal atau gitu. Ayah nu gagah di dunia, ayah kita ge, nu gagah di dunia mah tai ya. Maka tai, sok bukti disebut. Pak Jokowi orang nomor 1 di Indonesia presiden disebutnya. Sok digedag ku ajudan berenam pilih Pak Jokowi keur pulen keur sare jam 2 penting keur tunuh kudangkeun ku ajudan beureun pacot ajudan lagi. Tapi ku tai tina bijil tina beuteung nyuruh ceuk tai teh surungguy teh jero beuteung Pak Jokowi ngomong tai teh Jokowi udang sia teh udang ku aing bau kamar sia keur sare tai saya keluar geugah mah udang ceuk Pak Jokowi tuh hayang modal. Begitu hayang modal, aing ngomong deui, anterkeun aing ka WC, tadi anterkeun bau sia kamar, dianterkeun ka WC. Laan kolor maneh, tadi laan ngagayot sia. Modal dilaan kan, kawarok kata itu. Atuh nagog, sia busat paset kena pingping, nagog ing marocok. Tungguan aing can bijil kabeh mah, ditungguan. Matak nu gagah matai paingan jelema teh kana pitayeun teh riweuh kabeh nya kana sawah kana pitayun da eta nu gagah matai ieu nasib urang kang di jero kubur ku badung rapul lemah dibaca talqin dibaca tasbih didoakeun jeung bangsana tuluy anu ishad tausiah di mana jalmi ti kuburan urang geus uih sadayana mangka roh diasupkeun di kana jero guru buku urang hirup di jero kubur. Begitu huruf urang poek keun can sadar pangacian can kumpul urang teh ke tengah huruf aing di mana pas gerak nah itu baju teh kieu popea bagi lami kalamutan bagi asup inget deui aing teh tadi teh asa tiguling dina motor tabrakan andai kata mun maot teh saged tabrakan kakak inget aing teh tadi teh tabrakan tina motor ngaguprak tuluy aing geus tabrakan teh poe kan kitu prosesna kan poe geus poe aing poe tuluy aing sadar aing pada mawa ka imah pada ngamania aing dibungkus poe aing dibawa aing teh maot teh kakarek sadar di jero kubur bahwa urang teh geus maot ieu teh Gusti alam kubur teh geuning Gusti poe kubur teh bener panas teu panas kumaha wa aseuh naon ngajerotan ngan sing yakin jalmi mukmin sahadat salat zakat puasa munggah haji tulap ilmu bakal ngabeking ka urang begitu rek dideuruk di belah katuku seuneu datang salat urang seuneu di belah kenca rek ngaduluk datang puasa urang seuneu di luhur rek ngedok urang datang sedekah urang bareman datang seuneu di handap rek ngedok urang datang sobar urang ngareman eta seuneu janten sepuh mi'raj urang mah eta
Isra timuli balik ke pupus nganggo aturan agama salat netepan ngal ilmu teh mi'raj urang mah jalmi mukmin di mana engke roh kaluar tina jasad prosesna kitu jelema mukmin. Mudah-mudahan akan sadayana barokah Isra Mi'raj terutama ka haji dieu para guru ulah oka dipupuskeun ku Allah sehingga tos siap generasi peneras kau perjuangan agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh warga masyarakat Kampung Babakan nu anom nu sepuhna sadayana masih ditambih barokah ilmu, barokah rezeki, barokah amal, barokah ibadah turunan duriyah di mana urang pupus nyanak iman husnul khotimah salamat sadayana ngempel di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabring lebet ka surga jannatun naim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Luhur sahur bae sora hapunten sadayana para kasepuhan leres taufik ti Allah subhanahu wa taala lepat kabodohan pibados. Mudah-mudahan sing eta pakna kapibekeun urang di dalam dunia uih ka alam barzah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.